Selamat siang, wilujeng siang Kidulur sadayana, baraya sadayana. Simkuring ayeuna nuju aya di palihan Pamalayan. Ieu tepat di sisi Cileueur. Di palih dieu aya salah satu makom keramat anu insyaallah bakal simkuring silaturahmi kadinya. Nah, ieu aya nusa rekan-rekan sadayana palih dia raos pami dikembangkeun dugikeun ka salah sawios ngajantenkeun wisatanya. Mohon nanging jika nama aya nama lebeg ku nu ngaruseup eta kapalih dieu ieu aya saungna pantos sayogi oge aya serat hibah tanah. Nah, kanggo netepan ogenan aya palih dieu aya WC na aya kanggo susuci kanggo ibak oge aya. Tah ieu para wargi Ki Pawindan Jaya Dipura Pamalayan Timbang Windu Gunung Kembang. Palih ditu tos aya perum kita masuk dari jalan provinsi ya. Nah, palih dieu di dieu kanggo mushola kanggo urang netepan ieu saung kanggo ngariung. Di dieu aya Jaya Dipura sareng palih dieu aya cai kanggo susuci kanggo bersih kanggo wudu kanggo ibah parantos lengkapnya fasilitasna. Alhamdulillah ieu rekan-rekan budaya setempat anu baris ngamumule hiji makom keramat nu aya. Janten ke urang bakal naik ka palih ditu. Ka dieu naik. Nanging kalorosan teu acan aya sasaha di dina para wargi janten bade kaluhurna simkuring kedah izin heula salah sawiosna palih ditu. Janten aya di palihan Gunung Kembang sisi Cileueur Pamalayan Timbang Windu. Oh, parantos raosnya lengkap saung sareng segala rupina. Oke ngantos heula manawi aya anu tiasa dongkap ka dieu. Di sayogikeun oge tempat parkir lumayan luas tah palih dieu tah. Aya tangka benda eta ya.